Mana? Oh, di dia. Hampir saya cuma bagian nyanyi ya. Biasanya gue cicing di dia pas saya takut bapak orang gering tuh ayo jangan mangkat kelak mana nah tuh mau kantong itu yang malah eta kan seni budaya ya paling belajar nyanyi doang atuh ayo tuh siapa ayo tuh kak ayo bapak mana gering mau apa sana mah belum mau oh eta mah beberatan wae meureun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, itu mau ke kantong? Kan ini bagian diajar nyanyi. Oh. Sok ayeuna mah tes vokal Ya. Kamu kurang kieu tanya ada nang kita tarik. Ta 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 ta. Ta. Murid goblok. Jumur sia. Bisa sih terus nembalan wae. Wah gitu. Salah sih teh. Deui. Ta 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 ta. Ta. Aduh panjang teuing. Keun bae atuh ngaranna ge pak ame bisa maneh teh. Sok alif. Ajaran nu tadi. Ciao. Wis dieu. Jaka. Apa? Ngomong-ngomong Bapak ngerti vokal, emang Bapak bisa nyanyi? Ya bisa tuh. Ini cang gue. Gue cumerane. Ayo lagu naon. Naon we asal. Sok atuh. Guru goblok. Cumur sia. Tangkurak sia mah ngan ngabebanan aing unggal poe. Duh, kurang kumaha tak kurang jawab deui. Bapak hebat. Weh, sip lah. Aing cerah atuh. Juara penyanyi. Ayeuna mah coang neangan awe nu kamari we. Tapi neangna numpang apa na motor? Iya. Na motor we coang minjem ka Citeten. Ten. Mana? Kieu. Ten. Naon? Di motor. Motor banjiran di sini kan. Langsung.
Tuh di joge arah reut ieu kabarana. Alur. Wah, deh. Balik ya. Ih, aku. Po, kamari mana kunaon? Kuat nangkep ka urang sare teh. Orang teh keur mimpi indah nih kamari. Mimpi indah naon? Ah apa nama indah heuh. Indah. Mane mah kalah ngalamun. Geus lah ulang ngalamun bisi gelo ayeuna mah cuang ngaladogan we. Ayo. Mau yakin mana lamun diajar nanti orang ieu nyanyi seminggu sekali segede maraneh bakal jadi penyanyi terkenal lah. Ayeuna mah sebarusan Jan di sekolah. Balik we lah. Nah, nanti di sekolah wae. Yuk lah. Yuk. Yuk bareng saling heula. Tah, anu ieu apa? Kak, ngajar bapak mana teh gering. Gering. Gering naon? Turun. Nah si Epul kalah turun. Wah, mana mah kalah turun. Dari tadi di kita turun, sana turun bro. Tadi mah bapak anak sejaka, gering. Tanya tina turun bro. Si anjing. Wah, mana naon kuat nangkep ka urang sareureut. Ya sini ngomong gitu. Mau ngomong-ngomong, Bapak ngeliatin kokang.